sakarep jam 8. Oh, mana haus? Non gitu, mana puasa ya? Ya ang puasa, tapi lulus pisan. Aduh. Bener, tak. Is kagodin euy, enak. Nah, sekalian tempat persembunyian anak, teman. Ya ang, tapi di mana? Oh, di mana ya, Pak? Oh, di Mas Eta ang. Ya, minum seger ya? Oh nya, siap. Arek kira di mangkata. Kela yuk, santai. Haus. Boy, di kamar ngomong haus. Bohongan apa nyahan sih ya? Mana teh? Ih, asalna mana ngabohong? Ngebohong deh, nu penting mah ngagodin. Nah, nya eta ang. Nyahayu. Aduh, leles. Bulan puasa ayeuna mah ripuh. Urang ge tadi malah teu sahur, malah main game ka jam genep. Ripuh. Ngagodin apa ye? Ngagodin yuk. Ih, kantong dosa. Mana mah lamun diajakan embung. Mana deh ngajakan teh bener. Tong langkuban bae lah, capek. Nyalah. Yuk, maning lelempangan, amber teu leuleus. Hayu. Oke, siap. Hayu atuh, mangkat. Bye. Tempat aman jangan godin dia. Yuk. Nah, mantap. Asina eta mah euy. Lah, mending kasih pagi bae lah. Hayu. Mending giliran nginumna. Nah, bener eta. Sepi euy. Sigana mah di sisi, ka sisi yuk. Nya, asana mah. Yang gua tuh dibuka Cina. Ngapain? Ih. Kayawan siap. Hiji, dua, tilu. Hayu, oke siap. Hayu atuh, angkat. Hiji, dua, tilu. Ngebohong deh, penting mah ngagodin. Nah, dua, tilu. aduh, leles. Bulan puasa ayeuna mah ripuh. Terus maju, hiji, dua, tilu.